Waman jaroda batinuhu duna dohirihi in ta'ti dalika bahwa husnun. Anapun ari jalma anu tajrid batina tapi dohirna mah henteu, lamun aya nu kitu eta teh sae. Da mana mah tukang ka pasar, tukang nyieunnan makanan ringan tapi hatena mah teu cumantel taratoma ka jelema. Bersih hatena mah. Ieu mah usaha teh dina raraga ngajalankeun ikhtiar wae diparentah ku Allah. Ieu mah usaha teh dina raraga nuturkeun Rasulullah dan Nabi ge dagang. Mata niat dagang teh, niat usaha teh, niat nuturkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah. Kaman kasa alfidoh bin nuhas eta mah siga jalma anu mungkus perak ku tembaga. Ari jero nama, ari luar nama tembaga, padahal jero nama perak emas. Mun dina bubuahan mah siga durian. Ari luar nama cucuk tapi jerona manis. Wahwa qalilun ngan anu kitu teh saeutik. Nah geuning saeutik idil golibu sabab galib-galibna annaman sanyana jalma tan sabu anu cumantel naon dohiruhu dohirna eman tan sabu sok cumantel naon batinuhu batina eman. Da galib-galibna panjalma malamun naon nu dipidamel ku anggahota itu sok nyantel kana hate jeung pikiran. Misalkeun tukang dagang ayeuna teh geus balanja ye pinu, pasti dina hate pikiran aduh isuk payung moal ye. Pasti we. Jadi semakin banyak dunjana seseorang pasti semakin banyak aktivitas anggahotana. Semakin banyak aktivitasna pasti semakin banyak pikiranana nu dipikiran. Mata muntu marima mah senang keneh nu asal cukup. Eksare ge panjalma miskin mah pantau ge teu dikunci-kunci acan. Cukup we diganjel ku kursi. Ajama beunghar mah lantai 2 geus dikunci can. Mobil anu itu geus datang can. Ayo we ngitung ebon meme sare teh. Jalma miskin mah geus kerek, nu beunghar mah masih berhitung keneh. Waman ari jalma istagola anu sibuk naon dohirna eman bil hisi ku urusan panca indra anggahota. Istagola sok sibuk naon batinuhu batina eman bihi ku itu hisi. Ari loba uruseun mah pasti hatena ge bakal loba uruseun. Matak dunjama galak, matak stres, matak stroke jeung sajabana.